bermanfaat mah nya urang ngomong. Cek Kanjeng Rasul henteu saya lasing tapi nalika aya omongan-omongan anu mere manfaat, omongan-omongan anu henteu nyebabkeun batur naon teh nyeri hate atawa naon nya leuwih alus ngomong gitu. Mangan lamun teh mah nalika ngomong bakal aya kamadaratan saenggeusna kumaha geus leuwih alus cicing eta leuwih alus cicing. Da eta teh sabab naon kieu nabut Kanjeng Rasul nyebutkeun saacan marentahkeun ucapkeun nu hade lamun teh mending keneh cicing disambungkeunana jeung man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir gitu. Sing saha jalma anu iman ka Allah jeung ka poe akhir. Oh berarti itu perkara anu berat ieu omongan teh gitu. Sabab daun da setiap omongan eta bakal ditanya ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun teh mah maneh baheula ngomong naon? Maneh baheula ngomong naon jeung dieu tong dianggap omongan hungkulnya omongan tulisan ge eta termasuk omongan. Jadi naon ku urang ditulis eta termasuk omongan. Jadi lamun urang nyeun status atawa naon, da urang mah teu ngomong nulis hungkul eta teh sarua dihitung omongan. Tah lamun omongan eta dihitung amal ku urang tangtuna urang moal ngomong atawa nulis perkara-perkara anu dipikabeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala karena dasarna ge urang boga keimanan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh euy amal anu rek dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kecap anu ku urang diucapkeun eta teh bakal ditanya. Sehingga jalma nu iman ka Allah mah jalma anu meyakini kana datangna poe kiamah mah hati-hati dina ngomong teh gitu. Hati-hati dina ngomong teh. Sehingga da ieu teh bakal dipenta pertanggungjawab